Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Pancatunggal karangan Kileksa. Mangatu para wargi etang-etang hiburan pangbeberahmana urang sami-sami hanca ieu dongeng. Dongeng parantos dugi kanalika Nyi Sutimah tarung sareng Yoga Jaya. Nijur ramena para wargi sadaya mangga urang teraskeun hanca dongengna etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung judulna Pancatunggal. Para mitra anu mulia, pikeun lancarna jalan carios aya sabagian kalimat nu diwangsulan deui. Mangga. Sutimah teu ngomong deui manehna geus bea kasabaran. Krep sidakep sinuku tunggal mepet pancadria nu opat. Musir pikir jeung rasa ngonang rupa-rupa satogala ka eta alun-alun. Tekung silila kadengin upati galaur ti kidul. Horeng puluhan maung datang narajang ti wetan datang badak aya welasna. Pating suruntul rek nubruk musuh ti kaler datang orai gede buburingkalan. Bari calawak ti kulon datang gajah meninggalit. Alun-alun ngadak-ngadak pinuku sora-sora sato galak nu datangna didatangkeun ku Sutimah. Kang Bedas kumaha ieu? Ulah bingung jang sabab urang limaan, yu urang ayonan si Sutimah. Akang rek ngalawan gajah, si Tiis ngalawan orai, si Awas ngalawan maung, si Tarik ngalawan badak. Sok urang tarung bebarengan. Cek si Bedas sumanget naker. Panon mureleng ka gajah nu ngalit ngadeuketan. Nama kayak kudu ripu-ripu teuing kukuri mah geus kaciri ye nu datang teh lain sato-sato garalak. Tapi rang-rangkai gararing nu disihir ku si Sutimah. Ayeuna balikeun ka nu nyiptakeunana si ngagaleuy ka Sutimah. Cek si Awas matana awas kana ciciptaan Sutimah. Eta bagian jang yoga atuh cek si Tiis. Keun urang jalankeun. Harita keneh Yoga Jaya metakeun elmuna ngagunakeun elmu ringkang buana. Belesat Yoga Jaya jiga ngalobaan luncatan ka unggal madhab ngepung alun-alun nu geus heurin ku sato-sato galak. Sedeng si Bedas jeung baladna nyingkir ninggalkeun alun-alun. Rek lalajo kajadian satuluy. Harita sato nu datang ti kaler digiringkeun ku Yoga Jaya ti kidul nya kitu keneh. Di wetan jeung ti kulon eta sato-sato heula lumpat muru ka Sutimah. Pating salegor, pating galaur, pating karoko. Nempo kajadian kitu sawor nu tadi nyaksian reuwas. Sabab sitik pisan adina diancam bahaya gero ngagorowok satarikna. Nyai Ratu, awas balikan ka diri. Cenah bari cileng manehna luncat ka alun-alun. Rek mantuan nu jadi adi tapi lat sato-sato ciciptaan teh nubruk manten ka Sutimah. Keur tarung rame pisan. Sutimah menipakupis ngaladenan sato-sato galak ciptaan sorang. Nyai kade sing hati-hati nyai. Sawor ngagorowok deui tuluy manehna ngawatek elmuna. Mulangkeun wujud asli sasatoan tapi aneh. Elmu sawor teu mental gajah tetep ngawujud gajah. Orai tetep ciga orai. Kitu di maung jeung badak tetep ciga tadi sarta leuwih galak batan biasana. Cilaka. Elmu aing teu mati kudu kumaha ye? Cek sawor terus luncat kana tonggong gajah nu panggedena. Tuluy ciri gajah dikait ku tumakuli. Sinamun uroy ngajauhan tapi gajah teh ngagulingkeun maneh akhirna sawor kabebeutkeun sarta kagaleuy ku gajah nu sakitu gedena. Waduh, gajah kelos ya. Cek sawor bari roesan hayang ngejat. Tapi awak gajah asa nambahan berat, sawor jerat-jerit menta tulung. Tapi taya nu malire tungtungna palastra teu walakaya katindihan ku gajah nu beratna pelasan rebukati. Cilaka, kan sawor kasoran be. Ilmu nang nu digunakeun ku si musuh teh. Tetela sato ciptaan aing bet jadi galak. Kudu kumaha ye? Cek Sutimah jadi gimir. Nu tadina somong jeung adigung ayeuna mah ngarasa keung sabab elmu Yoga Jaya leuwih unggul. Sato-sato galak tuluy ngadesek. Parebut hayang ngaraweg Sutimah, lila-lila Sutimah soak berembeng lumpat ka karaton. Bareng jeung hibarna pajara di belah wetan les-les sato ciciptaan laleungit. Di alun-alun ngayang popongko jeung catang layon sawor kapanggih katindihan catang sagede beuteung muning. Kocapkeun di karaton si Sutimah jeung Surajaya katut para ponggawa ngarasa bingung. Lantaran musuh geus bukti kagagahanana, Surajaya ngahulang Sutimah ngalungsar bakat ku capek. Nyi Arum Wangi teu bisa naon-naon iwati ngumara Cipanon. Harita para mitra. Yoga Jaya jeung baladna nyampeurkeun ka karaton tapi teu daek diuk. Narangtung di lawang bari mencerong kanu keur susah. Hei Yoga Jaya, kula taluk pek wae masrahkeun kerajaan. Asal kuring jeung anak pamajikan ulah dipaehan. Cek Rugeseus cek Surajaya bari nunjuk ka anak pamajikanana.
Sutimah Chandrela mun kudu masrah ke negara sabab menang hese capek manehna. Moal? Kami moal masrah ke negara sabab ieu milik kami. Geura mantok anggur ulah ngaganggu kana ketentreman batur. Nah ngomong teh ka mana wae kuring mah moal menta barang batur tapi rek menta hak kuring pribadi. Heug ieu negara ditinggalkeun sarta moal diganggu ku kuring. Tapi datangkeun Ibu Partiwi ka dieu sarta maneh kudu menta dihampura. Sabab Ibu Partiwi ngalaman sangsara di tengah alas. Gara-gara kelakuan maneh nu hiri dengki, jahil kaniaya, jahat ka papada manusia. Atuh kaduana datangkeun si Wanara. Rek dicangkala ku kami sabab eta jalma jahat alias si Jamrong. Ceuk Yoga Jaya bari pepeta. Setan sia? Nakalah kabeuki wani. Mana buktina yen si anak Partiwi? Sok datangkeun heula ka dieu. Mun nya geus ngajagrag aing rek ngaku talu ka sia. Cek Sutimah bari ti poporotot siga nu gede wawanen. Padahal ti tadi geus gimir, heug ku kuring rek didatangkeun ka dieu. Yoga Jaya terus malih kasih tarik nu bisa lumpat tarik rek diutus ka leuweung sanget mapageun Partiwi jeung Aki Kalajati. Kang tarik ayeuna pisan kudu init ka leuweung sanget bejaan Ibu Partiwi jeung Aki Kalajati sina sumping ka ieu tempat. Memeh wanci rumangsang kudu geus datang ka dieu. Bang Ajang, teu loba pikir belecet si tarik lumpat satakar tanaga ngajugjug ka hiji tempat panuduhan Yoga Jaya. Maksudna rek mapageun Partiwi jeung Aki Kalajati. Ari Yoga Jaya harita para wargi marentah kasih bedas jeung nu sejena. Sangkan ngajaga keamanan bisi aya ponggawa karajaan nu barontak. Tapi nu sanyana mah boro-boro daek barontak, malah loba nu atoheun. Ku ayana kajadian kitu sabab sakabeh ponggawa sasat keripuh ngaladenan kahayang rajana nu sarakah jeung goreng adat. Gancangna carita para wargi. Memeh wanci rumangsang si tarik geus datang deui ka nagara. Dibarengan ku Nyi Partiwi sedengkeun Aki Kalajati teu kabawa teuing naon nu jadi sababna. Barang datang ka karaton Nyi Partiwi teu waka nyarita malah diuk ge jiga nu asa-asa. Kitu Surajaya rek nyarita jiga nu hareugeun ukur palahak porohok teu pugu. Raja Surajaya, da ieu indung kuring paek geura tagih ku anjeun. Lain boga keneh hutang indung kuring ka anjeun. Engke mun hutang geus dibayar giliran kuring rek ngayakeun balitungan jeung nu anjeun. Sabab kuring boga hak pikeun menta tanggung jawab anjeun. Cek Surajaya, cek Yoga Jaya bari nangtung. Panon melong ka Surajaya nu masih kene ngahulang. Yoga Jaya, ayeuna Bapa percaya yen hidup anak Partiwi eta ngandung harti anak Bapa hampura anaking Bapa rumah sasalah. Geus kalepasan dina hukum hidup. Ngahukuman indung hidup, cek Surajaya lumengis ngarumasakeun salah. Jeung eleh jajaten ngadenge ucapan Surajaya kitu Sutimah ngaheab hatena. Panas lain dikieuna haok nyarekan ka Partiwi. Partiwi, sia teu gablek ka era rek naon los-los ka dieu barina ge? Rek ngarebut euy salaki kami? Moal dibikeun deuleu, sabab sia mah geus dipicieun ka leuweung, geus lain-lainna deui, harik nyeng ka sia. Mun tong ngaganggu ka tentreman batur, mun teu ini teu podaran sia ku aing. Cek Nyi Partiwi geus narik napas rek nemalan tapi kaburu kapiheulaan ku si bedas. Nu nyentak bari maju dua lengkah. Sutimah. Nah sia kabina-bina teuing. Baheula indung aing nu dihina jeung disiksa ku sia. Aing indung aing geus disalahkeun. Sia teh manusia atawa setan? Tadi nidah ngadatangkeun Ibu Partiwi ka dieu, tapi na ayeuna kalah ka diusir sia. Montong adigung sia sabab mun sia nyarekan jeung ngusir ka Ibu Partiwi nu nyeri hatena. Nu nyeri hatena teh aing deuleu sabab aing putra anjeunna. Cek isi bedas bari jeung kakerot nahan amarah. Ngong si tarik milu nyarita. Nya bener, manusia kitu mah kudu dipencit deuleu. Kalau kabeuki saroromong sia. Da teh era kurarasaan, ieu karaton saha deuleu? Nagara saha? Na make kumaha wani nyarekan ka kami? Halik sia nyingkah nyalinggir deuleu. Cek Sutimah. Kalah kabeuki nafsu para mitra. Hal ieu ngahudangkeun amarah nu opatan. Sabab teu aya di nu nyarita, tapi langsung metakeun elmuna masing-masing. Akibatna Sutimah ngarumpuyuk taya-daya awakna tutung kawas kaduru buukna nepi ka merengkel jiga bulu domba berdiuk setengah mebetkeun maneh geus teu bisa nyarita deui. Nempo kajadian kitu para mitra Nyi Arum wangi ngagidir nafsu teu tega nempo indungna pada nyiksa haok nyarekan bari nulak cangkeng ku sabeula. Bangsat, nah sia teh kabina-bina teuing teu boga kaeranya ngaganggu katentreman batur nyiksa indung batur hayang modar sia teh. Ya rasakeun si aing anak jago deuleu. Pokna tuluy mundur rek ngawahan. Masang kuda-kuda rekep naker.
dua dampalengan ditujukan kasih tarik hiuk aya hawa panas narajang kasih tarik tapi si tarik tegalider manehna ngayunkeun angin topan kerung ngaguru handaruan mapag ilmu nyi arum wangi akibatna serangan musuh balikan bogana cungka curalit kedebut nyi arum wangi jujum palikan bari ngajerit tidak sungut keluar getih hideung ngalamaran bluk nyuuh teu hudang deui sanasib jeung nu jadi indung. Yoga Jaya jeung Partiwi silih reret teu bisa nyegah kana eta kajadian. Sabab eta kajadian teh para mitra sakacida pisan cepetna korban jiwa teu bisa dihalangan putri nu diagulkeun ku Surajaya ayeuna walak teu walakaya indungna taya harapan kana salamet. Ujang ieu teh naon hartina? Nasaha nu ditah ngabinasa sasama manusia? Ibu manitah kadiso teh pikeun anjeurkeun keadilan ngabelaan bebeneran. Tapi naha bet mateni deungeun ceuk Nyi Partiwi kakara bisa nyarita ayeuna. Ibu, ieu kajantenan memang teu kedah kajantenan kieu. Margi sanaos abdi kitu hoyong mateni deungeun. Nanging maranehanna bedegong, teu baroga pikiran rangkepan. Akhirna cilaka ku pola sorangan. Sawios ulah jantan emutan datos kieu kajantenanana. Jawab Yoga Jaya tetep ayem, manehna teu bisa nyalahkeun ka dulur-dulurna. Saha ieu teh nu saenyana geuning bet ngaku indung ka ibu patepang di mana jeung hidup. Ibu, ieu teh putra ibu sadayana ge sadayana ditepungkeun ku Allah. Tiasa sasarengan sareng abdi, nu akhirna anjog ka ieu tempat. Eta Kang Bedas rama pulungna Ki Dugala. Itu Kang Tiis rama pulungna Ki Banyu. Ieu Kang Awas rama pulungna Ki Panyawang ari itu Kang Tali diroroku Ki Jamparing. Tah kitu numutkeun pangakuan masing-masing. Ceuk Yoga Jaya bari nunjuk ka dulur-dulurna. Para mitra kaum dang atuh puguh Nyi Partiwi meninga jenghok bungah pacampur jeung heran sabab anakna bet diparengkeun kumpul. Ya Allah Gusti nuhun teuing bet bisa patepung bagea anaking ieu ibu ceuk Nyi Partiwi bari ngoloyong rek ngarontok ka si Bedas. Dipapag ku opatan pating rumpuyuk nyuuh kana dampa suku Partiwi. Opat jajaka ngebrehkeun kasono kanu jadi indung. Ku Nyi Partiwi dihujanan ku Cipanon kabungah jeung kagagas. Bagja temenan anaking. Geuning geus galede hidup teh hampura ibu teh kasep. Sabab teu bisa ngurus anu jadi anak. Sabab ibu teh sangsara di tengah alas boro-boro ngurus orok. Ngurus awak sorangan kacidari beuna. Mun lain pitulung Allah mah ibu ge samar kana salamet kasep. Ceuk Nyi Partiwi bari teu weleh ngumar Cipanon. Sawios ibu, margi ku abdi parantos ka hartos jalana. Nu lepat mah sanes ibu nanging Surajaya jeung Sutima. Keun ayeuna abdi baris bumela ka ibu. Ceuk si Bedas tatagna kara terus cengkat di lalaunan. Malah si Tarik jeung si Tiis katut si Awas sarua ngebrehkeun rasa belana kanu jadi indung. Janji rek jadi tameng dada. Sedengkeun Surajaya nyaksian kaayaan kitu meningara kacak hatena. Sedih asa digerihan ku hinis. Sabab manehna mah eueuh anu ngabelaan. Sutimah nu jadi angkeuhan geus taya daya teu upaya. Anak nu jieun agul geus ngalumruk lir kapuk ka ibuna. Ujang anak ibu di mana nu ngarorok hidup masing-masing. Ceuk Partiwi hayang tepung jeung murid Resi Kalajati nu geus lila teu patepung. Atuh tuluy nu opatan nerangkeun masing-masing bapa kukutna. Yen aya di tempatna masing-masing, aya nu keur tapa, aya nu keur nungguan kadatangan manehna. Syukur mun araya keneh mah ibu teh bungah lewat saking. Keun engke mun geus salse urang susulan sinada ratang ka dieu. Ayeuna mah geura rengsekeun urusan ieu. Rek kitu rek ieu mah ibu mah satuju bae. Ceuk Nyi Partiwi. Ayeuna mah seren sumeren ka anakna nu limaan sabab geus seumeujeunna ngandelkeun anak. Ngadenge pamasrahan kitu Surajaya reuwas sok sieun dihukum pati ku anak pribadi. Gancang nubruk ka Partiwi. Daku bari nyarita lumengis. Partiwi akang rumasa salah. Akang geus kabawa ku sakaba-kaba nepi ka tega ngusir anjeun ka leuweung. Da ayeuna geus kanyahoan yen nu sarakah jeung jahat lain anjeun tapi Sutima. Tah kulantaran kitu akang rek minta dihampura sartek pasrah sumerah ka anjeun. Boro-boro dicarekan ajan rek disiksik dikunyit-kunyit dicacag diwalang-walang ge akang mah ridho.
asal hayang kulengen anjeun pribadi ulah ngandalkeun jadi anak pek geura siksa awak akang tapi hayang kulengen anjeun Partiwi kitu cek Surajaya meuni geus pias bakat ku sieun. Surajaya anjeun teh raja nu kumawasa teu pantes nyarita kitu. Kuring mah moal pipilueun kana urusan anak sabab pangna datang ka dieu ge dionang ku anak. Tengah haja nepungan anjeun oge teu aya niat rek malespati. Urusan dosa jeung kasalahan nu geus kaliwat eta mah lain bagian kuring malesna. Tapi aya deui nu leuwih kawasa nyatana Allah nu Maha Uning. Aduh, Partiwi ulah nyarita kitu, Partiwi. Eta leuwih perih karasana kana hate. Leuwih nyentuh kana jajantung. Akang mah leuwih suka lamun dihukum gantung dibuang tini atawa diala nyawa. Pikeun nebus dosa akang. Tapi sameme akang paragat nyawa, akang hayang nyaho heula ka aya Resi Kalajati. Na di mana ayeuna Partiwi? Akang hayang tepung rek menta dihampura sabab akang rumasa salah teu bisa nyumponan janji. Hanya kal bapa kuring geus teu aya di kieuna. Minggu tukang dipunut kuno agung dicanak kuno maha kawasa geus tepi kana titis tulisna sabab tugasna geus rengse geus hasil ngawariskeun elmuna ka Yoga Jaya. Anjeun mah moal tepung deui iwati jaga di alam panjang poe panjang di poe nu langgeng di alam akhirat. Barang ngadenge kitu nu reuas lain ngan Surajaya wungkul nanajan Yoga Jaya ngajenghok terus malika inungna pok nanya, "Ibu, nalaras aki parantos pupus bener aki minggu ka tukang." Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah Gusti, mugi arwah pun aki ditampi serta sing dihampura sagarupi dosa perdosaanana ditempatkeun di tempat anu layak mungguh Allah. Kalayan ditampi iman Islamna cek Yoga Jaya bari carindak-dak hatena asa peurih ditinggalkeun ku akina. Teu kudu sedih anaking malah kudu bunga. Sabab aki hidap geus mulang ka alam kalanggengan bari jeung mawa manah anu bunga. Ari jadi sababna cita-cita anjeun geus dilaksanakeun ku hidup. Leres ibu nanging abdi teh teu kantos patepang deui sing kuat. Sabab geus kitu kersaning Allah ayeuna mah geura rengsekeun perkara ieu. Mangga ibu. Yoga Jaya ngahulang sakedeung. Silih teuteup jeung baturna nu opatan sedengkeun Surajaya hatena deg-degan. Nungguan putusan ti Yoga Jaya narek dihampura atawa rek dihukum. Manehna geus teu ngeunah cicing bisi narima hukuman nu teu marenna. Kang Bedas sareng dulu-dulu sakabeh cik ayeuna geura putuskeun narek dikumahakeun ieu tawanan teh. Narek dihukum pati atawa kumaha kuring mah teu bisa mutuskeun sorangan. Cek Yoga Jaya ngamimitian badami menta saran ti dulu-dulurna pok si Bedas nyarita. Akang mah yang sidik we heula ari urang teh nanya anak Surajaya. Taroskeun we ka ibu cing pasihan keterangan bu. Ujang anak ibu memang bener bapa hidup limaan teh nu jenengan Surajaya. Tapi eta mah karek pangakuan ibu da cek Surajaya mah ibu teh nyelewer kanu sejen. Dituding sok ngampihan lalaki mun Surajaya keur eueuh. Malah hal ieu pisan nu dipake alasan ku anjeunna. Nu akhirna ibu diusir ka leuweung tah kitu lalakonna teh Ujang. Jadi pikeun netelakeun kudu ka Surajaya nah hidup limaan teh. Di aku anak atawa henteu. Kitu cek Partiwi bari terus nunjuk ka Surajaya. Nu ditenjuk muluk nyeluk tungkul hate bingung jeung loba kasieun. Surajaya. Coba jawab nu pasti. Ari kuring limaan anak anjeun jeung anak saha nu sanyana sabab cek ibu mah kuring limaan teh anak anjeun. Cek Yoga Jaya. Bari neuteup ka Surajaya basana masih keneh kawas anu musuh sabab mang nyerikeun ka inung anu geus diusir. Ujang anak bapa. Ayeuna kakara sadar yen bapa teh kapangaruhan ku jalma sejen. Nu antukna nepi ka toho papoho kana teu mah wadi. Nepi ka tega ngusir ibu hidup. Tah ayeuna bapa sejawak cabalaka yen hidup teh sanyan anak bapa. Ngan teu ngarti teh menis halima-lima. Cek Surajaya bari carindakna. Sedih pacampur jeung susah. Tanyakeun ka ibu, nama ke salima-lima. Cek Yoga Jaya bari nunjuk ka Partiwi. Atupok di Partiwi nyarita. Anak kuring kembar 5 lahir henteu bareng. Lantaran kaayaan kuring kacida walurat jeung sangsarana.
hiji-hiji lupa dipakai saksi Iwati mawiwit ngan hanya kal mawiwit geus papisah jeung kuring. Terangkeun lalakon usaha lengkapna. Cek Surajaya atuh teu talangke derek-dek Nyi Partiwi ngadadarkeun lalakon hirupna. Dina mangsa ngalalana di tengah leuweung luang liwung waktu keur kakandungan diterangkeun kabeh taya nu kaliwat. Tah kitu lalakon kuring teh. Eta mah pek wae pikir ku anjeun Surajaya, na ieu teh anak anjeun atawa lain. Ngan dina hal ieu teu kudu nuduh kanu lain-lain, sidikeun we keuritan beungeut barudak apan sarua. Emang bener, budak teh keuritan beungeutna sarua. Malah siga sakeureutan jeung beungeut akang. Hal ieu mere kayakinan kana hate akang yen ieu limaan teh anak akang tak kitu Partiwi. Cek Surajaya dari anaker. Ayeuna mah daek ngaku anak kanu limaan. Nageus yakin nu limaan teh anak anjeun. Yakin pisan sarta akang percaya 100%. Naon sababna make wani ngaku? Na bener-bener akur jeung hate atawa sakadar keur nyalametkeun diri tina balitungan ti barudak. Sababare toma anjeun teh sakitu ceceubna ka kuring. Meuni keukeuh nuding jinah jeung nulian. Nuding nyelewer jeung sajabana tapi ayeuna dina kaayaan kadesek. Anjeun ngaku anak kanu limaan. Nah itu bener-bener jujur atawa kumaha? Aduh Partiwi, akang hampura. Kajadian bareto memang akang nu salah percaya teuing ka Sutima. Mun nya kitu, naon tanana pangna anjeun wani ngaku anak? Ka ieu nu limaan. Kahiji nilih kana beureut keuritan beungeutna, kadua percaya kana omongan Partiwi. Katiluna ali menang meuli akang diampihan ku anak akang nu lima. Ta ieu alina. Cek Surajaya biwarimikeun ali anu lima teh. Terus ditampanan ku Partiwi diilihkan tali tinaker para mitra sadaya. Memangnya ieu ali nu lima teh ku kuring ngahaja dibikeun ka anak hiji sewang, anu hiji mah minumikeun ali akina. Make ilmu nu diagem ku anjeunna tetela Allah Maha Murah. Sabab najan teu langsung ka jenis nage geuning nepi kanu dituju. Cek Partiwi bari ngampihan eta ali. Tah ayeuna kumaha tu akang teh ngarumasakeun salah geus masrahkeun diri ka sarerea. Narek di kumaha atuh? Cek Surajaya geus teu sabar hayang geura puguh jujutanana. Para mitra kaum dangu, harita Partiwi tuluy nyarita, perkara eta mah kuring mah moal pipilueun. Rek masrahkeun ka barudak pek we tanya ku anjeun. Samemeh Surajaya nyarita Yoga Jaya geus miheulean nyarita para wargi. Ayeuna mah kieu atuh Bu. Kulantaran Surajaya geus ngaku kana kasalahanana sarta geus ngarumasakeun talu. Ini urang pungkas ku kahadean we kasalahan bapa nu geus kaliwat urang anggap eueuh. Hampura lahir jeung batin ngan syaratna ti mimiti poe ieu. Bapa kudu eureun tina rupa-rupa kalakuan jahat. Ieu nagara rupus deui balikeun kana asalna. Sabab tanah nu dijieun alun-alun jeung nu diadegan karaton kabeh ge meunang meuli sacara paksa ti urang Cipelang. Ayeuna urang pulangkeun kanu hakna. Ulah rek ngarebut milik batur tak kitu ibu. Syukur we ari boga pikiran kitu mah tapi kumaha dulur hidupna satuju atawa henteu? Satuju lah. Tema anu opatan miheulaan ngomong maranehanana satuju kana putusan Yoga Jaya. Nyari kitu mah kajeun ibu mareknya tujuan. Tapi kumahari anjeun Surajaya sanggup nyemponan anak anjeun? Sanggup pisan. Malah ieu nagara jeung eusina ku akang rek dipasrahkeun ka barudak. Rek dikitu rek dikigeprak, moal pipilueun ngurus ngan aya pamenta sarupa. Akang teh hayang dibere waktu keur nebus dosa. Jeung hayang ngalamat riung mungpulung jeung anak pamajikan. Kitu cek Surajaya Cipanon teu katahan merebai masihan pipi. Syukur ari kitu mah pek atuh geura silih hampura. Geus kitu mah antara Surajaya jeung Yoga Jaya katut baturna geus teu aya panghalang deui. Silih hampura silih bebaskeun kasalahan. Sikap Yoga Jaya jeung dulurna estu hormat jeung sopan kanu jadi bapa. Poe eta keneh Surajaya ngabewarakeun ka sakumna rahayat. Ieu nagara rek dilebur, rek dibalikeun deui kana asalna. Sabagian gede tina harta bandana dibagikeun ka rahayat. Sarta tanah dipulangkeun kanu bogana diatur sahade-hadena. Ari Partiwi nitah ka anakna nu limaan sangkan ngumpulkeun opat jago nu geus gede jasana. Nyatana Ki Dugala, Ki Panyawang, Ki Banyu jeung Ki Jampari.
Terus nuopatan miang kalemurna masing-masing rek mapageun Bapak Kukutna sedengkeun Yoga Jaya ngarengseken urusan negara. Heuleut 2 poe ti harita para wargi Sutimah geus teu walakaya teh. Hapunten, Sutimah nu geus teu walakaya nepi kana titis tulisna. Nemahan pati di tempat sare teu kuat teu nahan akibat perang. Nyi arum wangi ge sanasib maot sapoe rejeung jeung indungna. Poe katilu ka karaton aya nu datang 4 jalma jarangkung badag. Gagah jeung Sembada. Horeng Kidugala jeung baturna murid-murid Aki Kalajati sup ka karaton. Patepung jeung Nyi Partiwi puguh we meuni silih rontok bakat kusono. Kakang, wilujeng sumping ka sadayana abdi teh nganuhunkeun pisan kana pitulung sadaya. Nu geus ridho ngurus jeung ngadidik pun anak. Dugi ka jadi jalma nu sehat jeung luhur ilmu sakali deui nuhun Kakang. Cek Partiwi Daryanaker. Hatena bet kagagas inget ka jaman nu geus kaliwat. Nyai akang Bunga nu taya papadana sabab boy ieu bet diparengkeun tepung deui ku Allah. Nu tadina geus taya harepan kana patepung deui. Da pugu akang teh katalimeng. Tapi disaprak nimu orok hate akang jadi teteg sarta regreg jeung gede hate sabab ti harita akang terlalu pikiran estu jongjon ngurus budak. Cek Kidugala. Ngawakilan baturna nu tiluan. Nuhun sakali dia nuhun mangga aturang sasarengan muji syukur ka Nu Maha Kawasa. Rehna urang sadaya geus diparengkeun riung mungpulung deui. Tapi hanya kal Kang Dugala teu sareng jeung Cewanari. Kang Panyawang teu sareng jeung Celara nakamarana apan cek barudak mah aya cenah ibu teh. Ki Dugala jeung Ki Panyawang silih reret pada mung nyaritakeun usanyana sabab eta jua jago ngalawan kajadian aneh nu teu kahontal ku akal. Ulah asa-asa Kang mangga saurkeun. Nama kitu ngiring ka dieu, abdi mah sono hoyong nganuhunkeun sarta hoyong kumpul di dieu. Cek Partiwi nanya deui. Nyai akang teh lalakon maloba nu aneh. Asa dina pangimpian puguhna oge. Memang bener akang teh kungsi hirup babarengan jeung hiji awewe nu ngaran Wanari. Tapi mimitina aneh tungtung ge aneh eta awewe asana monyet bodas. Dina akhirna bet jadi monyet deui kabur teuing ka mana. Da kitu nu sanya nama Nyai. Cek Kidugala. Semu era sabab pangalamanana matak helok. Heuh. Nabet kejadian kitu ari Kang Panyawang kumaha? Camana Celara teh atuh? Taya bedana jeung lalakon Kang Dugala awewe nu babarengan jeung akang teh asana tina monyet bodas. Nu padungtunganna mah leungit jiga mah jadi monyet deui tak kitu Nyai. Cek Ki Panyawang nerangkeun pangalaman nu aheng. Karunya teuing. Nabet kitu atuh tapi keun bae, da geus kitu kanyataanana. Ayeuna mah tarima we geus jadi kanyataan sabab eta kabeh geus kersaning Nu Maha Kawasa. Jeung di dina ieu kasempetan abdi rek netelakeun yen Aki Kalajati geus mulih ka jati mulang ka asal. Geus tepi kana titis tulisna maot di tengah leuweung anu sanget. Moal bisa patepung ge jeung akang opatan, tah kitu lalakon nu kaalaman ku abdi teh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nya ari geus kitu kersaning Allah mah teu nanaon nyai da urang mah manusia. Teu daya teu upaya asik moal usik malik kersaning anjeunna. Usik malik angin anjeunna nu kagungan. Tah kulantaran kitu ayeuna mah urang sanghareupan kahirupan nu anyar. Na bade kumaha ari geus kieu? Ceuk Ki Gurugala sabara jeung tawakal. Harita Nyi Partiwi nyarita para mitra. Ayeuna mah kieu wae akang opatan ulah ka mana-mana. Geus bae cicing di dieu jeung abdi urang ngasuh barudak babarengan. Sabab abdi teh teu boga adi jeung lanceuk nu saindung sabapa. Tah kulantaran kitu akang opatan di aku dulur repet ku hinis. Dianggap lanceuk patuturunan sirah ku abdi, urang silih belaan, silih PHP-keun diri. Nya nuhun we ari kitu mah akang mah bunga we nu aya. Heug akang rek cicing di dieu moal ka mana-mana da geus teu boga kulawarga akang ge. Teh mah Ki Dugala. Nya tujuan kana kahyang Partiwi malah manutiluan ge satuju. Satuluyna murid-murid Aki Kalajati teh diaku ku pribumi dihormat di dama-dama. Ngariung bari ngobrol medar lalakon sewang-sewangan. Nyaritakeun lalakon hirup ti mimiti papisah jeung guru nepi ka danget harita. Surajaya ngarasa regreg sabab ku datangna anakna nu limaan. Manehna teu nu gelis sabab jadi loba baraya. Sanggeus aya saminggu riung mungpulung Surajaya ngajak ka sarerea hayang jarah ka kuburan Mawiwit. Dina waktu nu geus ditangtukeun bring ari nitrek jarah ka kuburan Mawiwit.
nuges gede jasana geus loba pangorbanan dina ngabelaan Nyi Partibi. Ari nu pitujuh jalan taya diiwati ki panyawang nu manggihan orok dina layon mawiwit teh. Samulangna ti kuburan mawiwit Surajaya marentah ka anak buahna. Pikeun malurus si Bohek jeung baturna nu kungsi papanggih jeung Yoga Jaya tapi lapur. Si Bohek sakri katut uman teu kapanggih beja-bejana acan. Surajaya sedih taya di kieuna sabab teu kungsi tepung jeung si Bohek anu geus gede jasana. Surajaya hayang minta dihampura tadi nama tapi hanya kal geus telat. Sabab si Bohek geus teu puguh dumukna teuing di mana ayana. Tapi najan bari jeung kitu Surajaya teu leutik hate. Manehna janji dina ati rek ngarobah kalakuan. Moal beunang kapangaruhan ku jalma nu teu puguh. Ti harita Surajaya hirup tentrem jeung Partibi, ngasuh anak nu 5 nu geus jadi jajaka luhur elmu. Aya deui nu kacatur para mitra nyata Nuruhadi. Sabada nyaksian kajadian nu mata ketir manehna wak cabalaka ka Yoga Jaya. Masrahkeun badan sakujur, ngarumasakeun salah geus ngahiji jeung balad nu jahat. Ruhadi mah alus milik manehna dihampura ku Yoga Jaya. Dibere kasempetan nu hade pikeun nebus dosa, milu hirup babarengan jeung Surajaya, milu memeres kaayaan nagara. Ti harita Cipelang nu kungsi burak-barik ayeuna aman deui. Balik deui kaayaan zaman Bareto, ayem tentrem sepi paling towong rampok jalma betah tumanina di Bali geusan ngajadi mung hanyaka dongengna tamat. Mitra sadaya. Halo, rupina duwi ka dieu heula para wargi, duwi ka dieu heula. Duwi ka dieu we para mitra sanes heula tos tamat di panca tunggal mah. Enjing urang naon teh ngawitan deui carios sanes. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ye dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun. Para mitra anu mulya saur kileuk sageserna teh. Bilih nu kasabitna mika sabat tempat hapunten. Da imah mung sakadar kalersan wungkul. Ari dongeng teh aku Mang Jaya sering disebatkeun di hade-hade sangkan sae. Di alus-alus sangkan payus, di reka-reka sangkan siga para mitra. Dongeng teh kitu janten bilih nu kasabitna mika sabat tempat hapunten saura kileuk saoge. Atunya kitu deui Mang Jaya hendak dihapunten ku para wargi dina mang dongengkeun ieu dongeng seueur kalepatanana. Maklum atuh para mitra ing ngadugikeun dongeng teh sok seueur lepatna. Alah kasaleo nyarios teh atuh para mitra. Kirang naon teh kirang konsentrasi teh dina mayunan para wargi. Mayunan da asa pahareup-hareup para mitra, asa papayun-payun gitu. Kirang konsentrasi atuh para mitra. Lamun papayun-payun marada ngabalieur sakedik kitu, hapunten ieu para wargi sadaya. Margi kirang konsentrasi teh hapunten. Atuh sakali deui Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu nu tebing anu caketna nu sami-sami ngabandungan acara siaran. Mang Jaya sakali deui ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan urang salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Dipaparin para mitra yuswa kalayan dina kaayaan sehat lahir sehat batin gitu para wargi. Mudah-mudahan urang salamina janten jalmi anu dipirido ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga tuh para mitra sadaya rupina dugi ka dieu bae enjing urang kawitan deui dongeng sanes Mang Jaya ngahaturkeun nuhun wilujeng kantun bae.